Bersihan gerage sebab di awak kurang aya roh di jero kolbu aya sir di jero kolbu kurang aya sir di jero awak kurang aya ruh na kolbu sir ruh na awak kurang ruh jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ke malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna oh ono opo malaikat teh mau beureun di mah nya ono opo sih nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana tuh sia. Hujan jeung teu mah urusan pangeran, teu mendek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki, nya alam nasut ngaranna urang teh. Ulah beja moal. Tuh geus dibere nya hukum malaikat. Tek. Aya manusia nu dibere kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi. Belah dieuna Sayyidina Umar, belah dieuna Sayyidina Abu Bakar, belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani, belah dieuna Syekh Nawawi Tanara, belah dieuna Syekh Asnawi Caringin, belah dieuna Syekh Daud, belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur. Nu kurang dizarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Ayatul ulumuh wa atwese negara acak-acaka. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah karim. Lamun urang di zahir kuari teh budak mah make pakaian SD, handapna beureum, luhurna putih, merah putih. Budak tah. Kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa. Kuari deuk digawe di kecamatan, make pakaian donan garang PNS. Kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS tanggeus lain deui. Kuari bupatina ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah, ieu maka jentamakeur carita urusan ilmu kawalian. Nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang. Belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang. Ulah ujub, ulah takabur, ulah ria, ulah sumah, ulah hubud dunya, ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi. Miceunan eta ge seseleh. Bicanan eta teh seseleh lainna lagan. Nu mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul qafi latifatul akba latifatun lapas latifatul qalb. Hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah. Kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya. Hese dua kita kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna. Jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna, kurang mangayakinkeun moal bisa khusyuk. Wani disumpah. Sombong cenah kuci. Aing waktu sombong-sombong bae mah. Waktu sombong-sombong bae. Kadeuleuan nu khusyuk mah lain kitu tarangna. Kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna. Bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak
geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nyedek diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Ajo kiaina di ekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marah nya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman nagara, aing kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia nagara dorong. Aing mah lain nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia. Dek nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ke batur ulah di dahar je sok urang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya kalian saku aing ieu mah keur carita deui kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikeun ulai kaduhung maka kaduhung amat gede tuh mal husu teh basa bae mending leg-leg picet geus teh aing tayang kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah geus dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki cibet ku hari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deka deuleuh saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyehol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teu diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae eta mah otomatis sama ngaranna injection yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang
dimensi zohir awak kurang, dimensi batin roh, dimensi jero golbu, dimensi jero adalah sir. Aya nu datang ke awak doang pikih ngarana, aya nu datang ke golbu mulai tasawuf tata tasawufan gene, aya datang ke sir, aya datang ke ruh ibadat. Mantap ditata geus datang ke mana urang ibadah kadeulean bakalna, sebab ibadah zohir mah kos kitu, ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu, aya cirina, ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu, sir kos kitu. Gitu sebab naon alamna beda, alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain, tingkahna ge lain, naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui, naik ke alam laut ununya iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep negara supaya barokah. Dua, Allah nyebutkeun amanu wa taqwa, iman jeung takwa. Kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan, urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari maneuleuh ka empang cai maayangan hararejo, neuleuh urang ka perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo, neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek, aya anu kering eueuh caian, bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai. Berarti kan pinuh ku teu berkah. Ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing, padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat, tapi kunaon ku ari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing, ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam. Urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar, polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet. Urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih, aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa. Padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu, kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu, geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain deui teu berkah. Ketika orang ningali nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan, hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin, nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah urang di sawah di jalan. Sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah, teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masyaallah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa, caina ngemplang teh lila di pelakan parehejo rata luar biasa. Urang ningali ka sawah, di sawah teh loba caian masyaallah, lauk betik jeung lauk julung-julung, lulumpatan bunga jasa. Kebelah ditu aya lele, sagala aya gabus, masyaallah. Ningali di solokan-solokanana ya Karim, eta mah lele rombongan. Pika-pitaeun budak agon ti dinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana, kabeneran sawah teh belah ditu na mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu. Coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan ku kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang.
masalah guys Bang tahu ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datang nanti mana arah raya nu betik nu betok julung-julung balik ka subur ngaranna nu barokah ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing dabut asal turunkan pancing ayaan epan hiji menang 5 ieu mah epan 20 tuh menang hiji acan teu berkah teh ngaranna kos kitu tah loba teuing epan batan menang emang epan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya epanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso epanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas deuk balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aju mana ngoloso deui teh kudu bebeja tah kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim udah jamun nyarita gadog geludug aya deui geludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu teu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna gitulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teu lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu
Tapi kapan aya sabara kontrakan ku ari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah ku ari anu boga 50 kontrakan ku ari aya anu 10 doang anu ngesi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindahnya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Ieu teu berkah ya bakuari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae. Sabada kapanasan ku ari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu pae. Mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas mah ku ari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah pararae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon teu siksa mah geus kitu aya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho aduh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun wah jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu ku gua dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga pilih ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabara ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sadawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis baik orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawahu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh teu kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang
caranya lurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitona ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji bajar ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malekeun guna tak lantaran tadina dibacaan di doa ayat TV bungen ya nama ngandeuleuh doang paling ya ieu mah nu mantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba belon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabelonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak juri ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri ki ai kitu onam komplotan juri kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alai isin wari istisqa urang deuk ngajak saha istisqa deuk ngajak saha pad istisqa mah instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geus kitu heula ulah main jeger-jeger bae puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ke Allah embe munding sapi bawa ke lapangan hayam bebek bawa ke ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa ke ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih ngomong kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu sini Mohon panas bebek panas Bo kabeh teu cicing panas pan Allah memperhatikan bos sato hewan kabeh panas-panasan
geus urang nama henteu dianggap sebab urang mah korupsi, sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sabodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah isi nu rek wari deuk isis kok kalau embung sahabaturna isis kok sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tah bunga luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan terus gebrek bae Kangjeng Nabi papan di masjid di pun Kangjeng Nabi balik hari Kangjeng Nabi teu bisa hujan teu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyana ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyana Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kurang memang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan bajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret turun hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah iya wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya urang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik menang gajaran penting datang ka maksud doang datang ke kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego hah ai kamari sia ngomong tahajud sia tuh coba hayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung aing menuturkeun usara itu embung munuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah enta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penda sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamani ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mantap ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun kaimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na orenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana mangabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing
geus ulah waka ngajakan batur sorangan heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kabelah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata orang takwakeun ka Gusti Allah ulah didelekeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh ka roh neuleuh ka roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh ka roh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi raji'un kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendiki kabarieun le kuntilanak. Meureun sabangsa manan kitu ge nya. Teh tak bisa deuleur roh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Mutanam Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh. Geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja caknya nanti. Oh iya. Bagaimana di sana itu? Bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya, ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu-gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat. Takol, habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain mah kayak iya ngobrolna. Urang ngadang urang ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Terus ngobrol juga. Tak besi aya di kuburan nu ngahaneng we. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol tah. Engke ge haju aya engke ge tas sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung uyut. Uyut heuh. Lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakena teh. Terus mah dasar dukun berenang nyawa aing dukun nyawa lain jak kana teh pokon uyut bae. Aya kapanggih jeung uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus buat teu kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos kitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit urang maca sholawat kaambe urang maca Quran kaambe ku malaikat urang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat mah di luhur langit kadenge urang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit urang tahajud tengah peuting malaikat nongton nyahoeun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masya Allah numantak disebutlah ku malaikat ketika ia jelema hudang peting zikir tahajud azim indal malaikat di alam malakut pada bebeja oi si anu deuleuh ke peting deuleuh ditongton ku ijahu malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung teu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Ente kudu, waduh di orbit teh kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangga. Di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat teh ngobrol pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat teh ngobrol. Malaikat, "Oh, tah mah kiaina sih kiai kos kitu tah nya." Urang turunan galedeg yuk. Jeung nabi dakwah ngajak nauhidkeun ka Allah. Supaya mengakui bahwa dirinya diangkat sebagai utusan Allah.
tapi tetap kufar Mekah gide. Kufar Mekah tetap inkar, ngerasa agung aya di kufar Mekah, mulia aya di dirina, beunghar aya di dirina, pinter aya di dirina, embung dipimpin ku Kangjeng Nabi, budak kamari, ololeho, fakir, miskin, dianggap bodoh Kangjeng Nabi teh. Embungeun gengsi, nu mantak ku gengsi manggeus. Angges ku gengsi. Bedak saya ka mana? Ngaji ka mana? Tadi musola pangajian. Ieu urang ngaji. Hei, potongan aing mah lain ngaji kanu kitu. Gengsi. Aing mah kos gigi pentokoh, manya aing ngaji kudu ngaji ka santri model kos kitu. Aing mah guru aing mah kudu dokter andas. Profesor aing mah bangsa kiai-kiai ortodoks gitu teh aya ngadengeuna. Eta jelema ngaranna kos kitu teh eta teh agul. Eta teh adu kos kitu teh jelema eta tinggal tungguan geledek nyasa bae. Coba ge. Si. Cak jara beneran. Di guruan ku dokter andes, di guruan ku profesor bakal balalender meureun jelema. Teuk ceuli anjing. Kan ceuli anjing atuh ceuli aing ulah. Emang kumaha? Tahap keikhlasanana mana? Sebab dakwah mah nyampaikeun Al-Qur'an, nyampaikeun hadis, dit suprih ikhlas. Satungtung teu ikhlas nyana geus boga es nage leuwih ti 3. Es lilin aya di nyana. Tetep bal pisang. Tapi santri nu teu boga es-esan. Nyana didengekeun los, teu didengekeun los. Nu ngaji ge nyana mah terus bae ngadreng-dreng mah bloon. Ya teh melenjang batur jejang aing. Tuh, teruji. Coba ge bangsa dokter andes datang ke masjid, aruh jelumbangan 10-an, cak nyana bubar. Kurang gitu, tidak semarak ini ngaji. Tidak semarak cak nyana. Coba santri, aya 2an, ngaji bae. Ngaji bae nyana mah. Nu datang nyana dok ngaji bae. Ngadereng-dereng bae nyana ngaji bae. Aya nu nanya, "Tad, ngaji jeung sa?" "Jeung jin." Emang ku ustad kadeuleu, atuh aing mah kadeuleu. Tuh beda kan. Ustad mah bisa neuleuh jin. Bisa neuleuh jin. Mana jinna? Hulu sia eta jin. Harga cek ustad teh. Sakola lawora sia jeung aing. Hese. Teu bisa diukur ku dokter andes, teu bisa diukur ku profesor, teu bisa ikhlas. Sok katipikeun supaya kadenge secara nasional aya eueuh nu nuturkeun moal ikhlas. Wah kos kitu mah cenah tuh lain dokter andes jeung lain profesor bae kiai ge aya teu ikhlas bener. Bener. Atuh ulah ka aing bae cok dokter andes. Kiai ge teu ikhlas kabehan. Kabehan ieu mah teu profesor, teu kiai, teu dokter andes aya teu ikhlas mah moal bisa. Kitu atuh ulah ka aing bae ngan lolobana dokter andes mah teu ikhlas bego. Lolo bala aja cara ngajar ge hayang dibayar atuh. Pan santri beti lo hayang dibayar paling ge di ongkosan. Aku rede atuh suku siapa eta wah. Eta kararese teu sa. Entek almarhum Abah Doyong ngadenge ti surah guruna. Cing ikhlas magahan ngaji teh. Carana lamun sia beuki ngopi ngaji di masjid kopi bawa ku sia beuki ngarokok mawa di imah sia beuki nyepah kebenaran nyepah mawa seureuh bila perlu jualan di masjid ku sia jualan seureuh tah kos kitu tah jadi mawa sorangan ieu maulah datang ka dia emang can aya kopi gitu ieu mah kiai maningan jingjing ceulina balik sia beres ieu mah kos kieu gitu tak jadi kan mesin nyadiakeun kopi tak godok mawa sorangan mawa tak kopi termos aya di dieu barang dideuleuh ngan beak
panggilikeun so tolol tong budak mau wadahna doang. Tah ieu kos kitu kiai teh beuki ngopi mawa beuki ngarokok mawa ulah sok hayang dibelikeun di tempat pengajian ngurangan ikhlas teh kos kitu. Adapun kabeneran di tempat pengajian haju dibere rokok jual teu bareres kabeh ya ikhlas ya perang tuh kos gitulah teu bisa diukur aya cenah profesor ikhlas atuh hebatnya profesor ikhlas atuh hebat cenah dokter Anda bisa atuh pinter aya dinyana ya predikat aya dinyana aja bisa ikhlas atuh tah mah ka sorgana ge hiber atuh hiber tah mah ngan ragag heulana carang dokter Anda ikhlas lah geus nyaho jasa. Kok kiai cenah bangun harangeusna mah dulur aing dokter Andes di Jogja. Dokter Andes diurukan ku abah di dia almarhum. Hiji begitu nyeun pondok pesantren ngajana ngaranna pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Muqsid. Hiji-hiji da pondok pesantren termodern di Indonesia saat eta. Sebab santrina teu narima kelas SMP SMA mahasiswa. Ndek kuliah di luar UGM, ndek di Muhammadiyah, ndek di berbagai silahkan cicing didinya. Cak almarhum abah ji udah aja kayak pesantren salaf jangan bayar nyaneng-haneng jangan bayar jangan udah jangan kalau bayar namanya bukan pondok itu mah kos iya juga ya iya jadi udah gak usah bayar ya dah kalau gitu mah bisaan kan iya di hari pun mah barang datang ke Jogja bener teu mayar ngan listrik dan 5 kali lipat tuh eta dokter Andes mah kos kitu wae hese bener teu mayar listrik ditingkatkeun pan aya di pesantren salaf kieu mah mayar henteu listrik jangnyana ainyana daek popoekan teu kudu mayar ainyana hayang cang bayar mayarna sabar duit cenah teh kieu sabulan 50.000 eta ge aya nu 3 bulan teu bayar-bayar aju kumaha ka ditu nah atuh aing nu katempuhan oh sate kos kieu mah blon ngaberatkeun ka kieu lah cenah kieu aja loba duitna ya gas teu balaya sabodoh asa sia barara tah bae los geus eta santri hebat jasakan geus teu nyahoeuna naon santri mah hareudang mana nu aya kipas wah di majelis cenah aya kipas waktu jam 11 beuting kipas war hei eta kadeuleuna ku sia kipas duit eta bayar henteu naon teh ieu tenang bae cenah mah oh ngabagegan urang datang teh subuh boh asih mujuna keur ngipasannya cek urang teh aing teh ku sia-sia ku senang-senang teh teh diantepkeun bae sadaekna sia geus pokona teh jadi perhitungan di pesantren salaf mah jabi salamun make perhitungan ekonomi sabaraha si santri di dieu 500 ayeuna mah saurang sakean atuh babari listrikna sakean diteken atuh babari aju urang nyeun kantin daya dahar sia di kantin aing mun henteu dikaluarkeun sia koeng atuh bisa sabulan berarti meuli Avanza 2 bulan ganti Innova 3 bulan berarti kan Fortuner 4 bulan rakas ya kiai itu kalau perhitungan kos itu dek ngaji kita dek dagang babari ngitung ekonomi mah tapi lain eta daripada di dunia kebeli Avanza Innova Fortuner kabelah dituna Lexus menang tidinya rugi amat sih mendingan sodakoh di akhirat kakarak ganjaran aya dokter Andes nu kos gitu cak nu di luar naon eta atuh sia gaji da di luar ieu keur carita carang aya hese sebab ti awalna dikondisikeun seperti eta mun kabeneran aya nya profesor jadi dokter Andes ikhlas tuh tah geus angkat topina ge lain hiji 4 ieu jeung handap hese dieu kaing ayo keur carita ya kafir Mekah, kupar Mekah teh embing jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi.
samping embung lain gak sakadar embung, tetapi nyana teh nantangan lain sakadar ku ucap ku tingkah jeung pagawean dianiaya. Sahabat-sahabat dianiaya, nu diseret mah, nu dipasung mah, nu ditubles mah, geus macem-macem mengarah ka Kangjeng Nabi. Lain bantrak-bantrakeun. Weuy, ku Parmekah teh kejam luar biasa. Tiap hari kadenge sahabat anu ditublas, nu dianiaya, paeh dan lain sebagainya, nu seret. Oi, mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu. Nyalametkeun agama kudu kumaha, lain mundur mukminin teh. Malah kumaha carana nyalametkeun agama. Geus yakin anu kuat. Bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas. Dah Kangjeng Nabi terus dakwah tapi terus baik. Pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kangjeng Nabi. Pohara jasa lain sekedar ku ucap, tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dianiaya, bahkan kita dibunuh Kangjeng Nabi. Abu Jahal nyarita sanu bisa mahulu Muhammad ka dia 1000 onta. Moal kudu digikeun deui. Ayo gerak. Lain lalawara ancaman teh. Nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karek teh ditanya doang ku masyarakat. Haju muringis bae. Pendek tuh. Ka karek teh ditanya, encan nanaon? Aduh, cenah aing teh ditanya. Ya. Dagang toge bae sia ulah jadi kiai. Main dagang toge ka ditu sia. Aya nu nawar atuh teh dibeli ge. Tuh, kabelah dieuna geus nararanya aya anu sinis. Haju dilawan ya tuh ulah. Aya anu nyiduhan, antepkeun. Nyeun perkumpulan muludan endahan teh didukung. Kajen muludan sorangan. Nu ngadukungnya nak mudu sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka. Cak masyarakat jeung saya teh sorangan ja. Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka. Assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka. Cak masyarakat we mapa kasih meureun teh mah. Kumaha aing we. Mirobis samai. Assalamualaikum. Jaya 2 cenah sorana. Sorangan teu wanin kiai teh. Kos kitu tah. Tah, deuleu Kangjeng Nabi baheula perjuanganna masyaallah. Tah, nu mantap. Kangjeng Nabi terus dakwah, wahai kufar Mekah. Wahai kaum Mekah. Saha nu iman ka Allah, iman ka kaula sebagai Rasul Allah. Indah agama tina agama jahil ka agama anu lurus siratal mustaqim Islam illa dina indallah Islam bakal diberes surga. Caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga. Saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka. Tetap baik lah Muhammad macem-macem segala sorga lah segala neraka lah. Hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta. Segala sorga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya sorga aya neraka saurang bae anu udang jauh mad ngomong besok macam-macam segala surga segala neraka padahal nyana geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae. Kos kitulah jelema anu berbangga diri, jelema anu ego, kos kitu tetep iman. Ku iman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat
innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasa nageges muringkak bulu, tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh. Tapi nusok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji johar makdon muringkak bulu. Iya mah teu muringkak bulu Pak, muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaan anak ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin. Woi iya taukid iya ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga iya taukid teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jah nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantak kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok cak papana le sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan mondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu mansalaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuqtalu percis kos jelema anu perang terburu di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mah maco sia ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka ieu mah urusanana sia mah sia bae abah kiri emang nitah kakula mah lah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni. Nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian anu kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah masantren mah eueuh unsur dunia aya sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres. Tapi coba masantren, ceng, siapa masantren? Naon sia nu diarah ijazah? Kiaina ge teu gablegeun. Wah, bare ijazah di mana tuh? Ai sia nu harapan naon? Allah, we wali mah budak ieu. Ya Allah doang. Harapan dunia. Ai sia ceng ke lamun geus balik masantren bakal kumaha? Ji, kudu mikiran ai. Lain kitu ja aing mah bangun rumet neuleus sia. Ngabiayaan henteu naon henteu. Ngapusingan ka aing sia bae urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah atuh kadituna kan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausah kan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat
janu dagang paeh, janu sakola paeh, nu digawe paeh, kula ge bakal paeh. Tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia, pikiran teh urusan dan geus paeh. Tuh nu mondok makos kitu. Geus balik sia ka ditu. Kosong mikiran aing. Gitu kan santri mah. Berarti kan urusanana akhirat. Tinggal dilempengkeun doang. Aya sih seutik-seutik mah. Nu kurang lempeng aya. Ngan geus dimimitian putus jeung dunia. Waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan. Ai sia bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik-baik. Ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun. Mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese. Santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asa sugih beunghar geulis beres. Baik sakit. Salah tante saya ngomong. Aya keur carita ye. Keur carita ilmu santri ieu mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid. Geus berarti mukhotob sangat inkar. Keinkaranana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid. Pan urang ge ya kabatur teh ngomong dina Johar Maknun lah geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae koma Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istifsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus pake sa'nyana eta bagus mun masih kana ingkar oh maknya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit diimpus ih sabar polisi ada ditu asal geus aya 2 minggu mah kuai mah geus bisa leulempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaim wah poharanya sapan teman kos dicintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong ah masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya wah yang bener sih gitu aya kene nyeula teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh make pencerongan segala sesungguhnya aku ini benar-benar make benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu pohar aja sabaneta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar tahap keingkaranna pohar aja sa woi taukidna pohar muasambarangan Al-Quran mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederetana poara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna ya Allah ya Rabbi senyaknyana ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh make taukid bupohara jasa Masya Allah lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji ai janji mah berarti karena kesenangan sorga tapi nu dimaksud di dia lain janji nu dimaksud nama wa'id dia adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir
tapi make bahasana pakai bahasa wa'du digesleken tina bahasa wa'du jang piwaiden ieu geus pohara jasa rahasia iyalah Al-Quran hese Al-Quran mah diterjemahkeun sepintas lamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masih kiamat lah bakal datang yakin bakal datang teu mang-mang deui bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai kufar Quraisy maneh ku kaula didakwahan tetep bae inkar nah dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi innama sanyanyana kiamat geus aya di hareupeun bakal datang siksa geus aya di hareupeun bakal datang wa ma antum bimujizin teu aya anjeun kabeh bakal bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat selamat anu pot tina siksa Allah bakal kena siksaan kabeh siksaun siapa cak Allah terus gitu cak Kanjeng Nabi Masya Allah Namantakul ya qaum ya'malu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah ya qaum hei kaum kaula para kafirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah i'malu so magawe maneh sakadaek maraneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek digawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing kesurangan nasehatan ka anak sakali dibere nasihat tetep bae teu narima dua kali teu narima tilu kali teu narima ngomong mah sia aing geus teu denge ka omongan aing mah sabolos sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kekos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene dua kali masih kene tilu kali sia bisa maja utama gas kuari mah sabolos sia sakadek sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hade aya ancaman berarti ayo sia ayo geus sakadek sia awas di akhirat awe di akhir awas ya koy hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon dah mencet kebo itu kos kitu balalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia dek lawan deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sa hampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus dua kali geus tilu kali sia ayo teruskan terus kurang ka budake kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing teu eureun dua kali teu eureun sia mah teu jadi terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kage budake lompat weh cenah abah kos kitu amat sih lompat budake titah terus badah mah terus leta terusnya bahasanya kos gitu sih ente kieu ayo teruskan coba ge abah neulekeun atuh nya terus
itu lain ayo kita terus ayo coba terus kus gitu amat abah itu iya sarua jadi berarti iya teh ya ngarana amr iya malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan iya ngagisrek tina aslina majaz pohara Al-Quran jungkun terus cak Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum oh awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo kira teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takun lahu aqibatud dar saha jelma anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mukminin desa kubur ieu ge akibatun dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan gua kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannadah kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge we kumaha eta gua nyari dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kukumpulan yahu di itu sok ngaji oh saya ngajina di mana aing ada pun tak lamun dengan teh di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi jeung teh dongeng tata di jero kubur engke di akhirat ge daroe kos kieu bae kos kieu ainu henteu kumpul moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang adu kotok di ditu ge adu kotok di bawah aku nyana pale gitu kudu bener di ditu kayak gitu jeung tukang gaple deh wow balak gelep ditarang gula ladeng walah bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui tukang adu kotok jeung tukang adu kotok deui tukang mabok jeung tukang mabok deui ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa